Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jilbab nuah opak mun ngajawab sing kompak. Di jilbab kasih ngaparna mun ngajawab kedah sada siap. Di jilbab kacisurian lamun ngajawab ulah seuse. Di jilbab teu make calana nu kitu teu boga kaera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu anu tamat ngawalar salam kalayan ikhlas, mudah-mudahan sing lebet kasawargi. Bapak-bapak nu tamat ngawalar salamna kalayan ikhlas, mudah-mudahan sing narikah deui. Si ibu di pangkertos calangap pada amin tegang. Manawi teh naon dijadah. Hoyong didoakeun ibu? Uyon sakali deui didoakeun? Bade diaminan? Duka cenah. Upin kan ibu matakna garanya. Ibu-ibu nu tamat ngawalar salamna kalayan ikhlas, mudah-mudahan mautna husnul khotimah. Amin. Bapak-bapak nu tamat ngawalar salamna kalayan ikhlas, mudah-mudahan sing wagiru deui nikah. Tepati amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika. Amin. Kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada.
birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana mugi Rabbi ngabarakahan dina Rajab sareng Sya'ban. Mugi Rabbi ngabarakahan dugikeun kana Ramadan sakali deui. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana wa ballighna Ramadana. Mugi Rabbi ngabarakahan dina Rajab sareng Sya'ban. Mugi Rabbi ngabarakahan dugikeun kana Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal. Sateuacan sim abdi mumamprak kalayang ngaguar bahasa sinareng kalimah anu sejenna. Teu aya lepatna pamisi abdi nyuhunkeun heula widi ka para kiai utama ka para ulama. Teu kakantun ka para pini sepuh, teu poho ka para tokoh. Teu hilap ka para aparat sinareng pejabat. Kamu ngebrehkeun eusining ati nu keur kebek pinuh ku kabungah. Nu mana ibu tak can tiasa neguh, bapa tak can tiasa nebak. Sangkan wajar lamun timbul pertarosan dina manah sewang-sewangan. Naon kabingah nu diraoskeun ku sim abdi dina waktos ayeuna. Priyogi ka urina kusadayana. Kuring bagja kuring bingah amarwata suta. Bingah anu taya hinggana rehna dina ieu waktos sim abdi diriung ku jalmi-jalmi anu hariru. Ningali ibu-ibu ting carawak hariru. Ningali bapak-bapak ting arutek sok sanajan teu pati nyora hiru. Teu aya nu maot ngiring nyengcle di tengah abdi sadayana. Nu mana ibu bapak sadayana dina kahirupan ieu teh teu luput tina pangabutuh leres.
terlepas tina kahayang harapan sareng cita-cita leres. Dupi ibu garaduh pangabutuh, garaduh kahoyong, harapan, cita-cita, sok disuhunkeun ka Allah ngalangkungan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah, osok diaos. Dibaca mah pada osok tapi aneh nepi kapai teu apal kana hartina. Teu apal kana hartina. Leres rumaos kitu hirup mah ece kudu jujur mun apal-apal mun henteu ngarti-ngarti henteu kudu jujur ulah ngabo ngarah teu ngalila. Dupi ibu resep gaduh caroge jujur. Lamun bapana ngabohong bari diturut moal. Ulah kade. Lamun bapana jujur bari diturut moal. Cak teh. Kumaha lamun bapana balik ti dieu jujur hayang kawin deui. Bari diturut moal. Cenah mebah. Matak para wargi sadayana paingan atuh paingan kuring ngadoa teu peureum-peureum dibarengan ku pikir sinareng hate loba keneh jalma nu culang cileung bari malaweung aya keur ngadoa teh ka ditu ka dieu. Kuring ngadoa teu peureum-peureum dibarengan ku pikir sinareng hate aya keneh jalma nu ciling cingcat teu dae cicing aya tah dua nu moal ijabah doa teh ce. Kuring ngadoa teu peureum-peureum dibarengan ku pikir sinareng hate aya keneh jalma nu ngopepang ngorekeun HP aya ngopepang ngorekeun HP tunuh teu ce tereng lohor mah kedah carengkat atuh nya sabriji teh ce nu moal ijabah doa teh etang beli aya di tes engke di akhir. Kuring ngadoa teu peureum-peureum dibarengan ku pikir sinareng hate aya keneh jalma nu siga teu gablek pangabutuh embung amin amin najan amin sorana eta jalma leungeunna mung dikaluhurkeun aya kitu leungeunna mung dikaluhurkeun aya batur mangadoa teh kieu ngulapes we leungeunna teh aya kitu teu bae cenah nya wios keunda urang mah panangan-panangan ti saha ti Allah diukeun di ngalangkungan doa ka saha ka Allah seja syukur ka saha ka Allah sae kinteuna eta teh hilang barana tungtung salat urang ge eta panangan sok diusapkeun kana rarai sok kana rarai saha kana rarai batur aja assalamualaikum kagigireun kitu sabriji ta ecen moal ijabah doa teh opa kuring ngadoa teu peureum-peureum dibarengan ku pikir sinareng hate aya keneh jalma nu ngalepus bari arudun aya ngalepus bari arudun aya nu udun teh yang dipareuman bapak yang disumputkeun tidak katingali ngebualnya disumputkeun
Ari abdi ngawagel teu ngalarang teu Bapa udud. Tuh saha nu ngalarang? Naon margina? Da udud Bapa teu ngarugikeun ka sim abdi. Ngarugikeun palih mana? Da udud nu saha? Nu Bapa, nu nganyuk ge saha? Ngenyot ge saha? Nu kabesekan saha? Nu paeh ge? Hidup udud hidup. Nah, gitu para wargi sadaya. Ibu resep bapana udud wae. Pengen apa? Resep cenah bapana naon wae teh. Sekali deui ibu kupingkeun, ai bapana udud wae resep teh. Osok ngerekan. Osok molototan. Ngagugu teu. Eureun teu ududna. Tak cicing atuh ibu capek-capek. Eureun henteu. Amek ongkoh pasea ongkoh mending keneh. Antep we saududna samodar. Gitu. Da sanes ku kitu-kitu teuing ibu ngalarang bapana udud teh bakatnya leres. Sieun bapana teh teu damang. Sieun bapana teh kabesekan kitu leres. Gitu. Para wargi sadayana sok sanaos tadi dina ngadoa teh. Seueur keneh jalma nu culang cileung bari malaweung culang cingcat teu daek cicing. Oge ngope pangnyo bobogoanana maksudna HP. Sok sanaos urang teu apal kana makna eta doa, urang ukeun ka Allah, mudah-mudahan Allah teu ngahalangan kana senantiasa ngaijabahna doa abdi sadayana. Amin. Ya Rabbal alamin. Syekhuna al-Mukarram, para alim, para ulama, para guru-guru anu kusim abdi dihormat, aparatur pemerintahan Desa Nanggerang bil khusus kersana Bapak Kepala Desa anu tadi parantos maparinkeun sambutanana. Sok sanaos mantena teu tiasa dikarengsena dina ieu pangaosan jalaran aya kaperyogian deui. Doakeun iku sadayana mudah-mudahan mantena senantiasa dipaparin kasehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oge teh hilap sadaya tokoh masyarakat kersana Bapak RT, aya Bapak RT? Kersana Bapak RW aya? Nah, kersana Bapak Punu aya? Ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda, para pamudi sadayana oge nu sami-sami hadir dina ieu waktos anu kusim abdi dihormat. Mudah-mudahan sadayana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sadaya puji kagungan Allah Subhanahu wa taala. Syukur urang sami-sami panjatkeun ka mantena. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat sinarang salam mugia ditambih-tambih limpahan curahanana ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para kulawargina, sahabatna, tabiin tabiatna tur mudah-mudahan ka abdi sadaya nu janten umat mantena, mudah-mudahan abdi sadaya ngengingkeun syafaat ti mantena engke di yaumul jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu hoyong ing syafaat ti Kanjeng Rasul. Naon syafaat teh? Pitulung ti Kanjeng Rasul. Nalika engke urang dibangkitkeun ti pakuburan disebatkeun yaumul ba'ats. Rupi-rupi bentuk-bentuk jalmi teh moal garagah karasep ayeuna moal gareulis kieu kumaha ladang amal hirup di alam dunya. Dukararai urang nu siga bagong teh, dukararai urang nu siga gogog teh, dukararai urang nu bakar ruksak teh kumaha amal-amalan di dunya. Kakara dibangkitkeun eta teh teras urang bakal dikumpulkeun disebatkeun yaumul mahsyar, dikumpulkeun
Teras ayeuna namina mauqif urang teh ngantosan, silih ngantosan bakal dihisab paantai-antai kabagean sadayana. Hareudang bayung yang atuh cobi bayangkeun ayeuna ge hareudang panas apa kana lagu hareudang ibu palingan nyetlik wae di dunia itu padahal aya ieu di masjid aya teh padahal aya kipas angin komo engke di mana di poe kiamah meureun ibu urang teh luhureun mapanon poe 7 ngajajar bari caket bari pahimpit-himpit jeung batur sanes mung 1000 2000 jalmi mang miliar jalmi ti zaman Nabi Adam duikeun ka zaman ayeuna ngariung kumpul urang teh paantos-antos matak tekeng aneh aya nu kaluar cikesangna teh sadamet mumuncanganana aya anu eta cikesang teh sadamet tuurna kokojayan dina cikesang aya oge anu sadamet bujalna aya sadamet dadana bahkan anu ngojay dina cai naonna kesangna eta ge tetep kumaha amalan hirup di alam maka dina harita teh priyogi syafaatna Kanjeng Rasul urang teh daun margina da abring-abringan ka bapa urang sadayana nu namina Nabi Adam alaihissalam bapa ieu putra bapa sadayana saha teh ieu urang desa Nangrang bari naon ka dieu ukan pitulung teu kuat panas teu kuat hareudang teu kiat abdi kojay-kojayan dina cikesang ujang nyai ece ibu bapak bujang-bujang nolongan salira bapak ge baheula boga dosa naon bapak boga dosa nya baheula ceuk Allah wala taqraba hadhihi syajarah ulah nyaketan kana tangkal ieu tangkal kholdi teh ai bapak karah ngalarang naon kalah ka ngagugu larangan eta teh dibantah ku bapak dosa bapak duka dihampura duka henteu ku Allah matak boro-boro nulungan anjeun tuh kitu ibu abring-abringan deui ka Nabi Ibrahim alaihissalam disebatkeun bapana para anbiya bahkan disebatna ge Khalilullah kekasihna Allah nu dipika cinta ku Allah ya Nabi Allah Ibrahim kulan saya abdi nu sok muludan nu sok rajaban ngaos ka ditu ka dieu urang mana desa Nangrang bari naon ka dieu bade ukeun pitulung ukeun syafaat aduh punten ujang nyai bapak ibu tong bujang-bujang masihan manfaat bujang-bujang masihan syafaat ka ibu pasadayana kaula ge keur hirup di dunya gaduh dosa naon dosana kantos ngabohong naon Nabi Ibrahim ketika kapungkur aya pesta di zaman saha Namrud laknatullah eta Nabi Ibrahim alaihissalam ngahancurkeun sadaya patekong sadaya patung mung hiji patung nu pangageungna teh dihancurkeun ketika sadayana terang yen eta teh ku Ibrahim dihancurkeunana dipanggillah Ibrahim leres ya teh ku anjeun dihancurkeun sanes ku abdi bohong maneh teh leres naha bae kebet bohong tingali cenah kampakna ge dina patung nu panggedena kitu tah padahal leres Nabi Ibrahim teh ngabohong tapi ngabohongnya dina kasa tapi nyata sieun janten dosa eta teh cek Nabi Ibrahim teh duka dihampunten ku Allah duka henteu juga lompat ka Nabi nu sanes sur Nabi Ibrahim ya Rabbi ya Karim ereng-erengan panas ka ditu ka dieu ka saha minta tulung oh itu cenah Nabi Musa teh salah sawios si nabi nu tiasa nyarios sinareng saha Allah wa kallamallahu Musa taklima
Nabi Musa ukeun pitulung kun syafaat. Sami Nabi Musa ge bujang-bujang nulungan anjeun, nulungan umat kaula ge baheula. Teu bisa. Sina iman ka Allah teu bisa. Duit ka diboro-boro ku saha? Ku Firaun. Ku saking keheulna babukeun naon teh? Laut teh. Tos aya di tengah laut, babukeun deui ngarah naon? Napal deui ngarah pararae. Eta si Firaun teh. Duka dosa, duka henteu eta ge abdi teh. Tak boro-boro ngasihan syafaat. Bring deui ka Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa saha? Iya abdi sok rajaban. Bari naon ka dieu? Ukeun syafaat. Bujang-bujang masihan syafaat. Kaula ge dianggap budakna Allah cenah. Ibnullah kuring teh. Bahkan kuring teh dijantenkeun pangeran ku jalmi-jalmi teh. Matawi kalina ge Yesus Kristus teh dengan ibu. Aya Tuhan Ayah, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Tuhan Ayah Allah teh cek maranehanana Tuhan Ibu Siti Maryam teh Tuhan Anak Nabi Isa. Kuring asa dosa da lain pangeran kuring teh. Jami biasa kuring teh duka dosa teh. Abring-abringan ka ditu ka dieu teu tiasa urang teh ibu bari panas ka ditu ka dieu teh nya teras koko jaya. Akhirna ngagero Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saha teh ieu teh? Ieu teh abdi Kanjeng Nabi saha? Nu sok rajaban tiap rajab abdi mah angkat ka pangaosan kanggo naonkeun ngemut diisrokeun sareng dimi'rajkeun ana salira. Lamun mulud kaula mara abring-abringan di jadwal ku Pak MUI teh abring-abringan kali itu kanggo memperingati dilahirkeun ana salira. Sok sholawat kantenan dina tiap pangaosan ge sok sholawat. Bari naon ka dieu teh? Ukeun pitulung ti salira. Tuh ibu eta saleres namanya urang kunaon ayeuna aya rajab rajaban aya mulud muludan naon margina hoyong ngengingkeun syafaat ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atuh lebar kacida dina tiap-tiap pangaosan boh rajaban boh muludan lamun dina pangaosan eta urang teu ngaoskeun shalawat ka saha? Ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyuhunkeun kaikhlasan manah ti sadayana kanggo ngadeg heula dina waktos ayeuna seja ta'ziman takriman ngamulyakeun Kanjeng Rasul ku ngaoskeun mahalul qiyam ngaoskeun shalawat nawiskeun ka cinta abdi sadayana. Mudah-mudahan abdi sing kaangkeun umatna nu ngengingkeun syafaat ti mantenna engke di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Anu barang tuang tiasa liren heula barang tuangna, anu nyesep tiasa liren heula naonna nyesepna. Nu ngobrol wayahna naon heula repeh heula. Anu nunutan wayahna ubahkeun heula. Teu sawios ngadeg heula sadayana. Mangga ngadeg ibu sadayana. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina fahtafat minhul quduru biharusni mara'aina qadru ya wa sururi Allah ya
Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta isiru wa dhali, anta misbahus sunuri. Allah ya marhaban marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban jadal Husaini, marhaban marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban jadal Husaini, marhaban ya nurul aini, marhaban 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 jadal Husaini, marhaban 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 wajhaka ya As'ad, ya karimal walidaini, hauduka safil wabad, wirduna yawman nusyuri, sallallahu ala Muhammad marhaban, sallallahu alaihi wasallam marhaban, sallallahu ala Muhammad marhaban, ya Rabbi salli alaihi wasallim marhaban. Angkat pandangan, Rabbi faghfirli dunubi ya Allah, bibarakatil hadi Muhammad ya Allah. Rabbi faghfirli dunubi ya Allah, bibarakatil hadi Muhammad ya Allah. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada, wajaba syukru alaina, mada'a illahina, tala'al
marhaban ya marhaban ya nural aini marhaban jaddal husaini marhaban marhaban sarang marhaban ya marhaban ya nural aini marhaban jaddal husaini marhaban marhaban tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan ku barokah awasan sholawat name kalangkungan mahalul qiyam. Abdi yakin abdi percanten Kanjeng Rasul hadir di tengah-tengah abdi sadayana. Matak disambut ku marhaban ay marhaban teh ibu ngabagiakeun Kanjeng Rasul. Mudah-mudahan ditataan dicatat ku Kanjeng Rasul diinikan darai urang teh ieu nu bakal meunang syafaat jaga di mana teh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teraskeun ibu ieu teh. Kirang langkung 25 menit deui kana waktu zuhur. Hadirin rahimakumullah. Ayeuna teh tekaraos parantos sasi Rajab kaping 17 tahun 1445. Aya naon dina Rajab teh? Eta aya peristiwa nu luar biasa disebutkeun Isra sinareng Mi'raj. Ayeuna teh sasi Rajab sasi Isra sareng Mi'raj ka Kanjeng Nabi Muhammad direncangan ku malaikat. Laras gitu. Di mana Isrona Rasul teh? Di Masjidil Haram. Ka mana? Di mana Masjidil Haram teh? Di Mekah. Di mana Masjidil Aqsa teh? Di Palestina. Naon hartosna Isra teh? Diberjalankeun Kanjeng Rasul teh ibu. Henteu angkat nyalira, diangkatkeun ku saha? Ku Allah. Matak sebagian ulama Rajab teh ngandung 3 huruf. Hiji ro-na teh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena memang Kanjeng Rasul wungkul nu ngalaman Isra Mi'raj. Nu kadua huruf jim. Ari jim teh disarengan ku malaikat Jibril. Kan tadi direncangan ku malaikat. Nu katilu aya tutumpakan Kanjeng Rasul. Kendaraan Kanjeng Rasul nuba di kawitanana nyaeta buraq namina. Rajab teh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril alaihi salam sareng makhluk Allah namina buraq. Oge aya disebutkeun Mi'raj, ay Mi'raj teh naik di mana? Di Masjidil Aqsa ka Sidratul Muntaha. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji atfata ya jiratal alamin
Ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Tinggal hei wargi gerak isrokeun maksadna isro gerak angkatkeun gerak lengkahkeun dua sampean anjeun kana jalan anu diparentahkeun kana jalan anu diparentahkeun katalar sengaja ibu abdi teh dina dom-nadom teh ngarang kumaha carana abdi ngiringan kapun bapa ti pasangarahan rajin seseratan pun biang almarhum sami nyera nadoman-nadoman gitunya ngiring tabaruh kamaran tena kedah seratan kan tena dinadomkeun mah babari ka naonna kahapal siga lagu dah hafal dengan ibu dinaonkeun mah dilagukeun mah laras kitu geura nah aku naon nu geulis loba tuh dah apa kana lagu masih kenge. Pernah sekali aku pergi dari tuh udah hafal kamana cenah hafal lagu hafal dilagukeun we nggak hafal tak lagukeun we shalawat kayak gitu ngarah hafal laras kitu nya Masya Allah kitu tah ibu dilagukeun mah enggak Graso, ibu osok ngaos surah Al-Waqiah. Dina tiap wengi terapi wengi Jumat tungkul. Surah kasabriji Waqiah teh. Tuh kan kitu teu apal. Osok diaosna mah ujang tiap wengi Jumaah. Wah, sok diaos mun teu apal-apal. Kasabriji surah eta teh teu apal pokona mah intina. Naon magina da teu dinadomkeun mah eta teh surah Waqiah tami dikitukeun mah oh aya surah kasakitu bakal hafal asok ngaos surah Al-Mulku surah kasabriji tah tuh teu hafal amun dilagukeun mah surah Al-Mulku surah ka anu bakal kitu singana teh hafal kasabriji Al-Mulku teh ibu kagenep 7 upami Al-Waqiah 50 genepnya kita 5 genep 7 babari pami Yasin aya teh Yasin hiji 30 genep ai kulhu dikurangi asa hiji kulhu 100 sabarahanya 112 angka kulhu 113 palak 114 tuh teu hafal da dilagukeun mah eta surah kahiji nya eta Fatihah tapi kitu kan mah enggak hafal ari Asmaul Husna sabriji ibu sadayana 88 hafal teu hafalna dari nadaan dilagukeun nu apal Asmaul Husna terang makna jeung amalna diimankeun ku hatena surga pitempateunana ya Allahu ya Sabur entos metere gitu hafal kanya 88 naon margina dilagukeun aya oge laguna teh nas'aluka ya man huwallahu ladzi la ilaha illa huwa rahman
Bismillahirrahmanirrahim. Asobur tadi. Netere itu. Hafal. Naon wargina? Di lagu. Tah ibu daripada ngobrol teu pararuguh urang teh. Nya. Sok ruang riung payeunan babanci. Ya didinya ngobrol ke naon teh. Daripada kita mending kena ngarang lagu ngarang surah-surah na Fatihah kan 114 sadayana teh. Ari Asmaul Husna 80 dan tenak sabriji tah. 88 ge hafal Asmaul Husna. Piraku Al-Qur'an 114 teu hafal urang. Ini surahna unggul eta ibu urang teh hafalna teu terang ayat-ayatna ge surahna heula we. Kapalar teh ibu lamun dites ku abdi di surah hiji di 114 dia hadiahan 1 juta ewang ku abdi. Siap teu? Upami ibu teu tiasa, ibu nu mayar ka abdi 1 juta ewang. Mending mana ibu? Abut. Mata kedah di lagu ke. Gitu tah sarasana. Berarti leres seni teh ngarah indah. Kupingkan ibu ke urang ditesnya saparapat jam deui. Kan sabujan deui kaduhur insyaallah. Hei wargi geura isrokeun maksadna isro geura angkatkeun geura lengkahkeun dua sampean anjeun kana jalan anu diparentahkeun kana jalan anu diparentahkeun. Ibu-ibu wungkul ke bapak-bapak. Ibu-ibu sok ibu sareng name ladang nur ajaban teh naon lagu eta atau salawat eta. Sareng sadayana. Hei wargi geura isrokeun maksudna isro geura lengkahkeun dua sampean anjeun kana jalan anu diparentahkeun kana jalan anu diparentahkeun. Bapak siap? Sareng salawatna. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji atfata ya jiratal alami ya uhailal judi wal ya uhailal judi wal janten hikmah tina Isra teh urang kedah angkat dipasihan modal ku Allah naon modal urang 2 sampean modal teh ti Allah ibu aya jalmi teu gaduh sampean aya urang mah alhamdulillah bersyukur ku Allah dipasihan sampean bari tiasa dinaonna ngamapahkeunana tah atuh ulah hayo wae peringatan Isra Mi'raj teh bari cicing wae urang teh lengkahkeun sampean teh isrokeun kamana wae cenah ujang ngaisrokeunana ngalengkahkeunana 2 sampean aya hiji keterangan teu kenging kaluar ti bumi kecuali kana 4 perkara
perkara. Mana nu opat? Hiji lil kasabi lengkahkeun dua sampean teh kanggo kasab, kanggo usaha Bapak. Dipiwarang ku Allah kitu usaha teh dipiwarang. Dina surah naon ujang? Dina surah Al-Jumu'ah Bapak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Para wargi sadayana ye, urang desa Nangerang bil khusus urang kebon kalapa lamun anjeun rengse ngalaksanakeun salat tong cicing wae. Tong cicing wae. Kamana atuh ujang? Surah Allah fangtashiru fil arsok menyebar ka ditu ka dieu bumi teh lega ceuk Allah. Bring ka sawah, bring ka kebon, bring ka kota. Kanggo naon kikituan teh? Wabdagu min fadlillah. Pilarian karunia Allah, jemput rezeki ti saha? Tuh gitu. Dipiwarang ku Allah kasab teh geuningan. Tapi emut sareng emut ulah paya angkat tungkul bari usaha kaditu teh sing emut cek Allah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Keur di kebon teh wayahna sing inget teh ka saha? Ka Allah. Dalamun teu inget ka Allah ningali asakna buah batur diala. Da teu emut ka saha? Nah, gitu. Mata pupuji wadhkurullaha katsiran. Dalamun teu emut ka Allah angkat ka kota teh tadina rek usaha. Tapi ningali dina jalan teh aya nu geulis bahenol ya. Ada. Da emutna teu ka Allah, sikat we tanya gitu. Gitu tanya. Janten kade lengkahkeun dua sampean urang teh sejak kanggo kasab tapi didasari dina hatena senantiasa emut ka saha? Ka Allah. Naon margina? La'allakum tuflihun. Ngarah kasab urang, usaha urang, rizki nu dipasikeun ka urang teh eta teh janten kauntungan kanggo urang dunia sareng mana? Hiji atau ibu 10 menit deui. Dua, kamanakeun langkahkeun dua sampean lisilatil arham pikeun silaturahmi. Angkatkeun kaluar ti bumi teh ibu sajabade ngalayad nu teu damang tatangi urang kosong. Tah kitu. Lengkahkeun kaluar ti bumi dua sampean urang teh asa tos lami teu ngalongok emak sareng abah duka aya, duka henteu, duka damang, duka henteu. Kosong. Nah kitu. Mumpung keneh aya. Abdi ge sok rada ngreketkeun saminggu sakali mah kedah ka galeong. Hoyong ningali saha pun bapa sareng pun biak. Alhamdulillah disarehatkeun. Sing salamina ibu sepuh urang teh disarehatkeun ku Allah, dijaragi ku Allah. Silaturahmi. Lamun janten raina angkat ka ti bumi na teh kanggo ngalayad sahana? Rakana. Oh, sok itu. Sok sabaraha dinten sakali kitu teh? Oh, sok sadinten sakali. Saminggon sakali atuh? Tara kene. Saminggun sakali atuh? Oh, deh. Sebulan sekali atuh? Iraha atuh? Mungkin lebaran. Gitu. Ya Allah. Matak bersyukur ibu desa Nangerang madi wadahan ku majlis ulama desa teh ngayakeun pangaosan teh di naon?
Di jadwal ngaon ngarahna ngarah silaturahmi panjang-anyang urang galeong nganyang ka urang kebon kalapa urang kebon kalapa ke ngabring dinten enjing ka mana ka Bantar Dahu Rebo ka mana galeong wetan kemis ka mana gitu tanya bersyukur alhamdulillah gitu tah ibu naon barokahna tina silaturahmi terus pada uninga tadi hadisna diaoskeun ngarah panjang yuswa sareng barokah rizki kan kahoyong abdi sadayana barokah harta sareng panjang naonna yuswana urang teh barokah rizkina panjang yuswa teh ibu sok sanaos urang nama tos almarhum tos dikubur tapi dikenang keneh ku batur teh ya si emak itu pupus nu mana si mat tanu ngaosna teh di sisi jeung di sisi we si mat teh aya sok di sisi wae di sisi na teh hudang nama tamung lamun hudang teh aya dahareun dahar hudang bener ibu aya nu kitu nyaringso teh lamun keur aya naon tah tuangeun aya snack tos teh aya snack nama lengut deui oh si mak eta nu pupus teh nya Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha tuh didoakeun kan ibu dikenang teh lumayan pada nutara si itu maot nu mana teu hafal bring kan tak barokah tina silaturahmi teh panjang yuswa aya deui cenah tina barokah silaturahmi teh simbang eta teh maot nu mana simbang teh eta di pangaosana teh nangunyar jeung nangunyar aya nangunyar wae ti awal ka akhir batur mah aremok sarila nangunyar we ya mah wios kitu ge wios dikenang ibu kitu geus daripada antara angkat daripada angkat ka pangaosan teu ngalarang abdi tuh gitu subhan nah aku abdi dilarang ibu nangunyar teh ya menyarios gitu saja bilang ngunyar teh geuningan sok nyingset naonna teh tiungna teh dan nyeta ka pangajianana mung eta we setahun sakali mun Rajab jeung mulut eta mah sapopoena teh tara di naon tara di tiung matak pantes naon aya nu gitu Allahumma najamina ya dikenang itu alhamdulillah gitu dua teh ibu barokah silaturahmi teh kan masih kene seurnya kumaha ngaliwat tos da ieu teh tilu kanggo naon urang ngalengkahkeun dua sampean li talabil ilmi pikeun nyupri tah urang sanes kuna naon ngayakeun Rajab mulut teh ngaos-ngaos kene rumaos urang mah jalmi bodoh gitu kumargi bodoh ngaos sareng ngaos we dan nu kamari ge hilap teu acan diamalkeun ngaos deui we enak teh laras kitu nya rada leuheung nu bubar poho eta acan bubar ge tos poho tah aya nu bubar nu acan bubar poho aya aya sok tadi naon salat nu abdi diaoskeun acan teu apa tuh kan gitu kan gitu teh teu acan bubar tos poho mata ngaos deui urang teh kitu nya ngaos taya bosenna cenah eta urang NU ngaji jeung ngaji we muludan ngaji rajaban ngaji halal bihalal ngaji jeung ngaji we rumaos urang mah naon sing ngarumaoskeun bodoh mah ibu teh ngarumaoskeun pinter tapi kedah ngarumaoskeun bodoh ku sabab bodoh ngaos sareng ngaos teras gitu para wargi sadaya kamana mah cece jalan ka Jogja ka ditu mah akang kapalihuetan
Kamana mah cece jalan ka surga, ka dieu mah ka pangaosan. Sok atuh teh Ibu ka dieu. Oh, tuh tadi ge sajabina dipiwarangkeun ku Allah ngaos teh kedah ngalangkahkeun dua sampean buruhna ageung. Naon? Surga jaminanna ge. Mata katingali wajah-wajah ahli surga unggul. Gitu. Urang masih ngajlok ka hoyong matos di alam kubur teh jlok we ka surga. Ya. Alim ngalaman kana yaumul ba'ats, yaumul mahsyar tadi teh ka hoyong langsung blas we ka mana? Surga gitu. Alim dihisab heula urang dari rumaos lomokot ku dosa teh. Blos ya Allah ka surga teh. Alim nyukang heula di urang hayang ngageblos pokona mah kitu. Leres gitu? Raos ngageblos teh. Ngageblos ka surga. Sabaraha juta aja? Urang engel ke. Nu terakhir lil jihadi kaluarkeun urang ti bumi teh dua sampean lengkahkeun teh pikeun berjuang di jalan Allah. Tah ieu teh sejali lai kalimatillah kikieuan teh. Angkat ka masjid berjamaah teh Bapak eta teh seja jihad berjuang di jalan kan berjuang teh nu teu mampu ku harta banda ku angkusahum ku naon ku diri nah angkusahum teh urang mah kuatna teh mung naon ku tanaga we. Angkat jihad teh mung ku salat berjamaah we. Da aya geuningan boga harta mung jihad teh ningannya ku harta bandana. Pajarkeun cenah teh aya rajaban mohon rek nyumbang naon moal merena naon. Gitu. Da alim teh arek ngaji moal mung di cicing di mana? Di bumi. Tuh eta mah teu jihad ku harta, teu jihad ku naon? Kapangajian tara salat berjamaah tara sakitu tiap adan teh dieling-eling ku saha teh ku muadzin osok dieling-eling eling umat teu eling titah berjamaah kalahkah di iman gitu pusing tarik karena kapupingan ku caroge urang titah maca Quran kalah ka Facebookan titah ka pangajian alasan nyareri badan aya coba pangaosan ayeuna teh rojab gitu di mana di kebon nyeri sirah aya nu alasan teu ngaos teh gara-gara nyeri mastaka. Tuh gitu. Baca pangaosan enjing di mana? Di Bantar asa nyeri. Gitu. Aya nu gitu? Gitu. Ibu teh atos ngajakan teh mung kitu nyeri badan teh. Dikersakeun ibu bade celek pisan di masjid, malihan matos niat kuat bari iktikaf di masjid ge. Ceuk pakuwu nu karenging PKH, nu karenging bantosan gerak ka desa. Kumaha teh Ibu? Uih deui namege kenging pahala? Kenging Ibu. Tadi teh ngalangkung kanu nyeri mas, taka nyeri sam. Ning balik deui euceuk. Poho bieu paku ngumumkeun nu meunang PKH jeung bantuan gerak ka desa. Euceuk meunang teu? Meunang hayu atuh urang bareng. Nu kakamana nyeri mastaka sareng sampeana teh. Eleh kunaon mah. Tuh kitu. Mata kahoyong mah nu meunang bantuan teh nu rajin ka rojaban we nya. Satuju Ibu? Satuju. Hanya ka teh pakuhuna teh. Gitu. PRT catat pokoknya mah nu rajin ke masjid eta nu meunang. Tapi dikersakeun nya Ibu abong saroleh ahli pangaosan mah teu kenging teu janten sawios-wios. Tadi kersana pada MI kenging teu teu sugan punung teu da.
Tuh gitu. Aya rezeki tinu sanesna deui gitu. Eling eling umat teu eling titah ka majlis taklim kalah kah main game aya najan sok Jumatan kalah kanun aya bapak nurutan khotib keur ngadalil manehna ngadah aya kitu teu eling-eling urang tas atuh para wargi sadayana hikmah tina diisrakeun sareng dimi'rajkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuk urang sami-sami lengkahkeun dua sampean urang sadayana teh kanggo naon hiji tadi teh kanggo kasab nu kadua kanggo silaturahmi katilu thalabul ilmi nu kaopat kanggo jihad berjuang di jalan Allah ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'as sani wa daraji abata yadi rotal alamin ya umailal judi wal karami ya umailal judi wal karami pinggan tong cicing wae tong morongkol wae geraha rudang tong sare wae nah anu sare wae gugahkeun ibu gugahkeun sur sholawat tong katinggaleun tong kuuleun dina ibadah sing tambih leukeun dina ibadah sing tambih leukeun teu apal ujang ke deui ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'as sani wa daraji abata yadi rotal alamin ya ulailal judi wal karami ya ulailal judi wal karami gerak arusi ulah cara li kana ibadah sing hampang apal ibu nih samemeh nyawa urang baralik menuju Allah Sang Maha Khalik menuju Allah Sang Maha Khalik ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'as sani wa daraji atfataya jiratal alamin ya umailal judi
Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan sanes kanten bicarikeun kesim abdi leresna eta teh tina agamana Allah, lepatna tina kekaliuran sinareng kabodohan sim abdi, hapunten kasadayana nu saena. Mudah-mudahan abdi sadayana sing dimampuhkeun kanggo ngamalkeunana rupi-rupi kaawonana, mudah-mudahan tiasa ditebihkeun ti abdi sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu anu kapihatur, hapunten kasuhun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.